zaman nepi ka kieu nya kealaman kudek zaman jeung ngacamanan teuing ku budak ge mah budak nu matak berak jeung ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan yang harapan waktu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat itu di kampung di kota kan saeutik hanya kana teh sok pemberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya teu etis teh kalakuan kitu teh aya kateungeunah masok salurkeun aspirasi urang da aya tuh burung nyalurnya kan aya penyalurna aya nu bakal narimana nu penting demokratis jeung pancasilais supaya dilindungi ku undang-undang gitu ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya nya tak kitu euy amanat teh duh komo tahun 2000 sekian macam geuningan kete bakal aya perdagangan bebas bakal bersaing ketat engke mah euy dina waktuna tong borong ke ti ayeuna keneh oge deuleu geus bersaing peke teh kumaha nasibna bugis ayeuna ku sileing pikir geus kaelehkeun ku hamburger cimplung geus kue putri noong da geus eueuh eleh ku hotdog cimplung ge jeung kuprek teh eleh teh wah eleh kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik kolontong eleh ayeuna mah ku panelo kremes nu kacida ripuh mah ku Dunkin Donat dan King Donat dan King angeun kacang ayeuna geus hampir eleh ku sop kaki matak ti ayeuna keneh bersaing dengan karasa paingan kolot baheula mah geuning sok ngalagu ku aya ngalagu teh tina eta kata-katana teh kata-katana teh tina kadaharan paisti pungadu ilmu begitu nya wajib ngajak pasini angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semu kareunang kolontong boboroholan nanti saroji jeung saroja saroji milu seuri teh yang syarikeun mas pupuntir gitu nyawa sering mas pupuntir duka tuh dodol dodol mah ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh dodol Garut ta ayeuna kurunyung teh ayeuna hui Cilemu lah milu bersaing lumayan ya rada ka tengah gitu teh urang teh make jeung hui aya di supermarket permalaras Kang eta mah nya anu baheula mah tinggalin pisan kitu kali mikir urang teh ulah monoton wae enak mah ngajreng kali mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah gitu milu bersaing sok samaraan kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran bangkuk ganti ngaranna ulah cireng model we model hamburger gitu fried chicken made chicken nya loba pan sempat dirujak cirengken pan pantes bugisken ganti ngaranna kita grepek dina zaman kiwari mah kari mikir wungkul nu matak pamarentah aya ngagupay supaya naon
neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas nya ngebutuhkeun wawasan anu internasional ya terampil jeung sajabana nu matak aduh ka adik-adik ka barudak-barudak sok sakolakeun ka ibu-ibuna ka bapak-bapakna eta barudak teh sakolakeun jeung jalan lujur lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid giringkeun ka ustad ka mardasrah nya ke iringkeun ka mardasan madrasah cenah ngaji cenah apal ieu bag-bagan ilmu agama sabab naon lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa iptek teh ilmu pengetahuan dan teknologi lamun tanpa iman jeung takwa wah karuksakan geus diambang pintu aya agama teh nya tapi pikeun ngabobok mentalna supaya mental urang kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelema tapi mentalna heula mohon nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat laras ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit model baheula baru beuteung gitu leuwih ti baru beuteung ieu mah urejit tapi itu ulah getih baru beuteung eta baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal nama mawa ka negara urejit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi nya tapi dari ekstasi mah da ikut tukang beca mah moal kabeuli moal eta mah hirup tapi paeh nya kan nya hirup tapi paeh ku eta mah hirup tapi paeh kudu kitu mah nya hirup nya magadon heroin segala muhi morfin narkotik ganja naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu nya di dieu paehna teh nya Kang paeh akalna nya paeh akalna paeh pikiranana paeh karepna teh gigi deug di diskotik bener paingan disebut paeh paingan eta dul sumbang kumaha celengkeung emak buru-buru geura balik itu hayam geus ngongkorongo itu hayam geura peuncit emak celengkeung ti masjid celengkeung ti seniman celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo deh heuras beuheung kelakah gigi kitu tah anu heuras beuheung teh pan bagong hese ngaliuk bagong nya matak cenah tempo ku batok kohok cekolot baheula mah tempo nah eta teh jelema anu kumelenang teh nah sato tah batok kohok teh ipan kohok kitu terpek coplok-coplokkeun mata nya tangkorat maralongo ka jero nyata ku pamikiran anu leuwih jero kitu tah matak di zaman kiwari ulah lalawara teh oge bisi ieu mah bisi mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun gitu naon sunana teh Kang teh pokona mah lah jelemana heula lain bedilna kitu lamun jelemana mentalna teu kuat eta bedil dipake ngagarong nya jadi kabawa ku bedil namanya Kang jadi kabawa it's not the song but the singer behind the song hartosna lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyina bener da loba nyanyina hade sorana hade kata-katana alus tapi penyanyina di mana cicingna di diskotik nya bari ngaleg-leg ekstasi tah eta teh hartina penyanyina gitu nya wayang ngigakeun alus merangkeun alus nya terampil alus sorana tapi jiwa dalangna
Kade sia dalang. Kade nyengsang gitu heuy. Kene nu geus mangeus. Nah kungsi. Nu penting ti ayeuna ka hareup cing baleg. Bener. Ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia. Heuy. Lain meni gregetan gitu. Kumaha? Dah, make doraka non teh hirupna ladang aing. Nah, Lamun eueuh aing rek nyatu di mana lah. nyaho luar negeri itu manehna. Nyaho luar negeri. Kitu. Metak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boka negara boka bangsa. Nya. Malahan ceuk paribasa oge gajah mati na gadingan mau. Kang, hei. Kang, eta lepat paripaos teh, Kang. Hah? Eta paribasa teh lepat izin ieu teh payuneun pamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nular satu Kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasa. Gajah mati na gadingan meninggalkan mau. Kang. Pabalit. Tunyus. Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular sok. Sing-sok bejaan nu balik ka kumaha? Anak kumana bejaan mah urang teu bisa. Sing-sok anak bejaan. Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. Sing-sok. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta mah bener. Irik sia meniru was aing. Itu yang tekan paribasa teh. Maung paeh ninggalkeun belang. Nya. Manusa paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ulu. Gitu. Ceuk hate ge. Kumaha cing. Dan ceuk hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasana gadingan meninggalkan mau. Goblok sia teh. Buat ngerentang gitu. Da sarentang geus eta tuh. Dek di baledog mah lumpat ke sendiri. Aya kasieun berarti teh. Sugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu. Hayang teh mongun ku anak. Gajah kajasana gadingan. Gajahna teh pae heula. Gajahna teh pae heula ke gading ka dituna. Ka itu ka hareup atuh. Bukan kitu salah bukan itu lain. Ka itu atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salakina tah. Sayana ge teu gablek Pinggir teh meuni kitu sia teh keur jiga tamusu teh. Ngetorogan. Sayana ge Bir bercinta. aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina paingan kontrak wae saya rupa. Eta mah ngontrak mah kodrat di Gusti. Lain kodrat di Gusti siana teu mikir. Amur teu nya Kang. Da pangeran mau nguarek ngarobah nasib ieu moal. Kontrak. Dua sisi lain kudu ngarobahna. Ada dawur-dawur wae bukan duit itu. Geus dirobah ku Gusti mah dipambeulikeun da kudunungan masalah. Eta da ngana kendunungan wae. Sakitu dunungan keur kuriak teh. Dunungan kana bapak kabutuh. Entong mikiran dunya wungkul, lain ulah dudunya, pek dunya mah teangan sing saperti urang hirup rek ribuan tahun. Eta. Bener. Ya. Ngan urang sing ingat hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Agak gua jebrak. Pikiran perkara-perkara akhirat. Tagapkeun brak teh. Lain dunya wungkul sia mah cing seimbang coba balan. Balan. Ti ayeuna. Seimbang, cukang oge pan bisa teh dipake mentas, lamun napak ka itu ka dieu hartina seimbang. Nya.
itu ulah dunya unggul dunya di pikiran deh tanpa mikiran akhirat dunya teu nepi akhirat komo wah cilaka ulah lalawara deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal kunci di ayeuna keneh tabiwir teh kaput mau bisa barang dahar atuh dikaput mah iya mah mun dioperasi biwir kaput mun sira dioperasi dikaput atuh mau bisa barang dahar aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun di akhirat mah da sungut mah dikaput entong oke dikaput teh ti ayeuna keneh kunaon dikaputna beri lagi sungut mah leungeun ngajawab oge ti ayeuna keneh da lain ke di akhirat wungkul di dunia mah bisa ngomong leungeun atuh la ilaha illallah moal mau bisa ta eta jelema teu mikir teh Boro-boro leungeun aya bibiran. apa siling jawaban leungeun naon tuh gedung-gedung pencakar langit tuh nu di Jakarta hotel nu di Bandung hotel-hotel eta teh jawaban leungeun deuleu sok ngocoblak leungeun teh jadi bangunan aralus nya tapi benar heeh benar nah ari nu nembok bari ngocoblak ieu keusik dicampurkeun jeung semen ku cai di banyu digalo-galo henteu pan ieu we leungeun nu ngocoblak mah teu tapi benar plok pop plok matak pangkoplok-koplok nama tukang temok heeh kop plok gitu ya sorana ya ai biwir di kaputna kumaha biwir padkurullaha dikron kasiro jadi eling nu teu aya wates wangeunna dikir terus saliring-ling dumadi sarengkak sapalipolah teh la ilaha illallah teh nya ta eta manfaatna dikir teh lumayan pan heeh Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi rajiun tak kuring oge aya rumawat maosok Aya nu mau. jatuh ti tajong astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun Eta mah keur nu maot. kita jong innalillahi Keur nu maot tah mah aya nu maot. rumawat ulah aya nu maot wungkul rumawat kaliwat kudu aya kitu pacaran kaliwat kita innalillahi innalillahi ulah salah nerapkeun sia nu belegug aya nu maot kakara ya migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lamun urang dek neungeul batur ieu peureup coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah tong tulus teh dibanting sia ku aing astagfirullahaladzim jadi teh tulus ta eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi jadi asa ti Allah mulang Allah coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah mulus kaituna ge so ieu mah rajeun aya menyebutkan innalillahi aya nu maot aya pasaran ningali wajo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek dicet ya pasaran dek dielas innalillahi sia karek menang beuli kaput ti ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa di mana geus biasa mah pan sagala rupa ruas la ilaha illallah astagfirullahaladzim tang kerek maot oge di mana malakal maut datang teh la ilaha illallah Allahu akbar halus anu kitu nyaan da tuman ditumanan teh keur hirupna keur cageurna kitu tuman benar mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman ta kumaha ayeuna mah tuh da ti tajong sotik anjing gitu ruwah sotik goblok engke teh rek paehna ge kitu we datang malakal maut teh anjing guprak ya wah silaka atuh kitu patut Mana kitu? benar nyawa
nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur kita. Kujang anjing ya teh. Ya. Atau aja di riwa Jadi ririwa kayak gitu teh. Heeh. Ngomor keur hirupna kitu mah daleg degan anjing pokona mah aing mah sok. Pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ka aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maut teh da tuman kitu tadina, datang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Heeh. ada tuman kitu Cuk malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. ai disebut babe Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya, benar ditumanana naon gumanan takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumpat teh. ada teh ka Ngarepek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak was astagfirullahalazim Allahu akbar par kuduna kitu itu ieu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya Aing duit eta aya. da aya anu kitu Benar. demi Allah aing mah sok Benar atuh Kang. ieu mah nyaritakeun Benar, kudu nepi kan. Sing nepi kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing nepi da lain bohong lain caboka ceritakeun unya nya Kang Kang. ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu Ya. Nu aya kejadianana tah bener. teh ngan teh keukeu nu bageur teh teh keke mah bageus kitu Kode gemel. sia kunci cenah kitu Asia lahir nah kitu sia laer ujung laer Tubuh lahir mah sama. Loba nu kitu teh. loba tah awewe nu kitu tang ke mah genti ka ibu-ibu Mohon lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah Cina matuhnya Kang. cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal motah Moal. teh salilana narima papatah lain narima papatong belum gitu ya mah nyaritakeun dangukeun teh ayu ya iya mah gitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 sadayana Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero sero nya salam 5155 semoga 102 selalu nya sesepuan agama ya di Juliet Julu 10 AGS AGS nya Wilujeng Kopi Darat wilujeng tepang dina uni ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana reuas teh kadenya kade gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya da kitu Boim kade ulah aya ya oge bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu majigana nyata ulah beka gitu cing islami lah
tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh Islami gitu. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeuna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sararea. Nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180. 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. Anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta sabaraha? 25 miliar berenakan. 25 miliar. Tah 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyen masjid di unggah desa. Ya. Maburung anggeus tahun ya kan. Anggeusnya. 50 desaeun. 50 desaeun. Saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era. Gamun atuh. Agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng nya cacak tina 25 teh kitu da bagja geura sok oh nya kan lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya nah ari urang teu namprak di jalan deh bari jeung batur mah teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernagara sadar bermasyarakat nya sadar bernagara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasil lagi keur urang ke kene gitu laras sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan teh jeung saha jeung papada urang nya jeung bapada urang da tenan sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh gitu sok nya laras akang saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar moal rugi tah kitu cek dek oge sok hiburan lah sakedeung mah nah hiburan sok hiburan naon kayaknya salin heula nya sakedeung sok salin heula atuh kayaknya